Selamat datang di channel Abalan Kulon ID. Ayo, enggak jalan. Tas ya. Aing tunggu si Edot mah. Aing heula ah. Ada siapa kelicik-kelicik teh. Jadi Udah jangan amat mati. aing heula jalan. Aing nya. Cep, aing ke jalan. Yang ngalian percuma apa we? Aing jadi pada ku aing. Aduh, eta si cepawanian ka si Mina. Kajen teh si Mina awewe. Apaan si segala laki maneh nama? Kade we leungeun lamun geus ngada teh. Jiwa lalakina keluar si Mina mah. Angga satu sih jalan dia. Jalannya. Bae tanya hiji. Nah, ieu Edot. Manehna ketua ti sagala ketua pokona mah. Budakna bader jeung sok nitah ka barudak nu lainna teh. Pokona pentolan we lah ti kumpulan budak 5 eta teh. Mangade nya lamun kapagi jeung si ieu mah. Palalaur. Telet sedak tingalikeun aing ya, aing mah ti jauh ge beunang. Awas. Lamun ieu epul jelmana kalem sakalem-kalemna jelema kalem. Kumaha coba tah sok. Pokona kalem weh. Eueuh manehna teh pokona rarehe weh. Eueuh jeung pisirieun teh. Hei budak, balicik sama ni. Lamun ieu ngaranna teh si Ompong. Eta si Ompong teh budakna lagi pisan pokona mah. Heueuh da rada bedegong budakna teh. Pedah pangleutikna. Sok nilai we sorangan kumaha eta si Ompong. Jalan aing. Aduh, tatanian aing ieu meni marontok jasa. Teu sia-sia di kebon ieu. Meni lali entuh ieu mah oreana ge bagus. Teu sia-sia pokona di sawah ieu. Meni marontok ieu 2 bulan dia panen anjing. Modal kawin ieu mah dak. Tuh. Lamun ieu ngaranna teh encet. Jelmana pika sebeleun. Polos, radang leyen jeung cileupeng weh kitu. Tapi piseureun oge, da ieu mah jelema hiji. Sok tingali weh kumaha si encep teh. Heuh. Ya mah hari sia padua ya teman kena hulu batur kumaha. Wanita salureun sia meureun. Atuh Dot, Cep, aya maneh malah licik dari galon urang kitu main kolej Cina hi. Aduh. Oh, ada sepupikun aing mah. Carangka jeung alit teu dibawa deh. Cuma aing juga cukup hararejo ieu. Berarti kudu balik heula aing di jalan nama tuh cukup hararejo kieu. Dak. Siala lapar teu? Aing lapar ya. Apa gara-gara lu lompatan ya orang jadi lapar? Ah emang nage sia malah lapar wae ti karena STC mah beuteung karung emang nage KBG sia. Ye, aing mah Cep ka Karangadar uduk sia mah 2000-an jeung gorenganna hiji. Kumaha apa urang ngarabut sampo we? Nah. Anu bah mawi. Eta bener, hayu. Kumaha? Udah ngarabut yuk, tapi sih Boleh. ini aku mau ngawin aku mah tah. Dah moal sia mah si nasi eta heula tempo tah. Bah mawina aya apa eueuh ka kebon.
guru, Pong. Geus sia we pan sia paling leutiknya. Sama Sekolah SD keneh. mentang-mentang Sia we. aing pangleutikna ditahan wae. Pan sia mah tukang ngintip dah, bari oge tukang ngintip nini aing Tah sia. bener, emang siapa tukang ngintip di baheula ge karesepna Panpong. Jadi sia jago ngintip ayeuna. Aing ngintip. Tapi mun kanyahoan bantuannya, aing sieun di talian di tangkal jauh. Heeh. Cik, kira ka di itu. Baris deui nya ulah poho. Mama Wina wah. Biarkeun lah sampun amang mawi. Betara rejo ieu. Aduh, aing mah dak. Mun digawekeun ku embe aing mah. Ieu teh boga embe teh bisa ke urang teh bisa ulin ka mana-mana. Untuk wae eta. Para pak embe teh. Urang teh pieu embe aing mah aya para pak pan berenang. Kayak teh dae kalau pun ngarit. Sebenarnya mah gengsi ieu teh 2020 budak orang masih pengen ngarit. Nama yang penting mah duit. Ini zaman ayeuna mah. Ya lu. Kayak rejo kota. Di luhur sih gana mah hara rejo itu di itu. Sia tah campur ieu tah. Aing siapa? Kan dia ada eta grupan si Ompong marling sampai aing. Sampai aing di palingan darah dia diberi ku aing bener aing nanya. Kita bawa. Barang angsat emang geus sia. Malingan sampai aing geus sia. Gagaduh geus edot teh jeung si Ompong emang ge ya. Dia beri ku aing sia. Aduh, beragel doangan. Diberi ku aing nepi ka ira geus ya. Bararang sat doangan si Edot jeung si Ompong monyet doangan teh budak tah. Eta emang gagadugna teh budak duaan tah. Ira-ira ge ku aing beunang ku aing mah teh budak sampai aing dipalingan di talian ku aing mah teh budak. Mun beunang ku aing. Capek ya Allah. Dak, nang sawetik. Ai sia kumaha si Pong dia cek sia cenah di sawah wabah mawi. Nyaho sia mah, arek marapkeun barudak nya ka Mang Mawi. Sia Mina so tahu penyaing nggak bohong Mina. Duh sia mah Pong. Adina we sia mah urang teu katewak. Loba mun katewak. Talian aing mah. Aing capek Pong di beberik Mang Mawi meni leuseuh aing meni ngos-ngosan sia Pong. Geus dah nama geura beuleum ieu sampeun deh. Supaya tong kanyahoan Bang Mawi bulan geura beuleum ayeuna dah. Dak geura bareulem teh sampeuna gerabuskeun tah sampeun tah gadinya tah. Arang cia, dah doangan teh budak. Maling sampo di tempat aing, ngabeuleum di tempat aing diberi ku aing mau bisa lompat ke mana-mana ieu budak ya. Nah sia kanyahoan kumaha coba tah barudak nasibna pokona tangguhan deh nya episode kedua kelanjutan nasib barudak teh kumaha episode hiji nepi dia heula hatur nuhun ulah poho di subrek jeung share.